Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para siswa sadaya, wilujeng patepandai sareng Bapa dina materi lanjutan anu katil. Insyaallah dina dekat ieu materi nu bade digikeun nyaeta ngeunaan novel. Ayat tiluhan nu rek diduikeun dina dekat ieu nyaeta kahiji definisi atau wangunan, anu kedua unsur-unsur intrinsik dina novel, anu katilu pangarang-pangarang novel Sunda. Mangga anu kahiji urang pedar ngeunaan wangunan atau definisi novel. Novel nyaeta wangun karangan rekaan ya, nu mere kesan nya-nya. Biasana kajadianana panjang ya. Jadi permasalahan anu didugikeun oge kompleks. Jadi lamun ditilik tina perbedaannya jeung carpon, novel mah leuwih panjang ya, caritana leuwih kompleks ya, permasalahanana oge leuwih rumit, halamanana oge leuwih loba, terus nemberakeun karakterisasi oge jelas. Nah eta sababaraha perbedaan namun dibandingkeun jeung carita rekaan carpon ya. Salajengna aya nu disebut unsur intrinsik dina novel. Aya 5 unsur intrinsik dina novel. Di antarana bae nyaeta nu kahiji urang pedar ngeunaan tema. Ya, tema nyaeta ide pokok atawa nu ngajiwaan hiji karya sastra. Ya, eta disebut tema. Ya. Nu kadua nyaeta disebut alur atawa galur. Galur nyaeta runtuyan kajadian nepi ka ngabentuk atau ngawangun hiji carita. Salajengna nu katilu nyaeta setting. Setting teh hal-hal nu ngagambarkeun suasana, waktu atau situasi kajadian. Ya. Sedangkan nu kaopat nyaeta disebut oge tokoh. Dina tokoh teh aya 2 unsur, aya tokoh, aya penokohan. Ari tokoh palaku anu jadi atau nu ngalalakon dina eta novel. Sedangkan ari penokohan nyaeta karakterisasi tokoh nu aya dina eta novel. Janten perbedaanana upami tokoh mah palakuna, sedangkan upami penokohan mah eta karakterna. Karakter contohna wae bager, hidup atawa jahat, sinis, berehan jeung sajabana. Eta disebut karakter. Ya. Salajengna aya oge disebut amanat. Nah, amanat mah pesan anu hoyong ditampilkeun atau anu hoyong didugikeun ku pangarang dina eta novel pikeun ditepikeun ka anu macana. Jadi pesan pangarang pikeun nu maca. Nah, eta disebut amanat. Nah, salajengna pedaran ngeunaan novel-novel Sunda. Ya. Novel Sunda anu pangheulana bedar atau pangheulana terbit nyaeta judulna Baruang Kanu Ngarora karangan Deka Ardiwinata. Tahunna tahun 1814 ya. Malah lamun ditilik tina sajarahna ternyata novel Sunda leuwih teu heula tibatan novel Indonesia. Naon novel Indonesia di dieu aya Ajab dan Sengsara karangan Merari Siregar anu terbitna tahun 1820 ya. Jadi upami ditingali siga kitu salah lah menyebutkan novel Sunda mangrupa pengaruh tina novel Indonesia. Justru sabalikna da novel Sunda mah leuwih teu heula terbit ya. Nah, jadi pengaruh tina naon atuh ari novel Sunda? Tentu pengaruh tina sastra Walanda nu leuwih teu heula ya terbitna. Ya. Salajengna novel-novel anu kahot ya. Seueur pisan novel-novel anu kahot diantarana novel karya Ahmad Bakri ya, novel karya Aam Amelia, Usep Romli almarhum ya, sok ilikan di papan ya, sababaraha pangarang novel ti mimiti mulai terbit nepi ka ayeuna. Perhatoskeun ya. Tah pedaran tadi sekaligus
nutup pertemuan dinten ieu ngeunaan pangarang-pangarangna ya. Kanggo karya-karyana insyaallah minggu payun urang teraskeun deui. Kukituna dicekapkeun sakieu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.